Menyebut ngarannya nak bari khusu bakal dihasilkan maksud kan mantap kurang baik anu nyambung katuan Syekh Abdul Qadir sadunia di Mesir, di Irak, di Iran, di Baghdad, di Turki, di Mekah, di Madinah. Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah teh jelema teh percaya di Mesir banyak wali sugih cenah Abdul Qadir teu percaya tapi ku harus amat sora kawalianana dah cek geuna teh aing dekat ditu aing nyaho coba beungeut da kos kumaha jeung ibadahna kos kumaha titip-titipkeun sudager ieu segala perusahaan di Mesir dekat Baghdad berangkat datang ka ditu poe Kemis neuleuh heula nyana barang neuleuh mana imahna teh poe Jumat milu nyana salat Jumat begitu milu salat Jumat di hareup deui harup di isuk beres nungguan Abdul Qadir mana encan nyana nyebut Abdul Qadir keneh ya kolotannya anak mana si Abdul Qadir begitu teh datang si Abdul Qadir di sisi nyana kabeneran jasa nyana ngageter-geter ieu meureun ieu cenah make jubah hijau make udeng-udeng luar biasa terus salat tahiyatul masjid beres azan langsung naik mimbar pas Abdul Qadir naik mimbarnya na mules beteung hayang ngisi atuh jawara mah atuh meujeun hayang ngisi ngejang memeh dahar memeh asup ka majlis ngawuduk heula atuh hayang ngisi ge beujeuh takos kitu muter beteung asa dek kaluar bae di dinya kotoran. Ya Allah geus kesang bareotan jana nahanan anu luar biasa. Geus hese batu ku basa ngising. Presiden naik Mercy dikawal hayang ngising tetep eureun. Eureun Mas. Kunaon? Ngising cek jana. Sagede presiden ge hayang ngising eureun bae tetep bae eureun bae. Sudager ke sahabe eureun bae. Ieu geus kesangan luar biasa. Ieu kakarak azan naik mimbar azan eta luar biasa dikatahan geus kitu ge asakal-asakal geus hese jasa eueuh deui jalan jak jana Gusti lamun memang bener ieu Abdul Qadir Kutubul Aulia wali coba abdi mah pang cagerkeun ieu jadi beuteung mun ieu cager abdi percaya bahwa eta wali sakitu bae abdi mah langsung nyana nundutan reup hees barang hees teh waduh keur aya dina wahangan cai neungeuneuheun aya WC waduh sakena ngisi geunaheun amat ieu di dieu waktu ngising tenang teh tenang ngising segala rupa atuh baju heula digantungkeun sorban dinya digantungkeun kunci digantungkeun di dinya terus nyana ngising naon dina impian teh geus ngising beres mandi geus ngala wudu make baju deui set beres ngala wudu salat Jumat teh hudang deui baseuh awak dirinya kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah nyana bingung aing ka mana tadi aing ka mana baseuh keneh tas mandi ngala wudu mending mun teu baseuh mah baseuh nyana geus bingung bener wali bener cek nyana wali ka jeung hukum percaya aing nyana wali ya aing hayang geurang-geusan bae salat Jumat ieu tadi aing ngising di mana ieu aing ngising di mana ieu aing banyak cek nyana mun di negara-negara mana mun di mana-mana aduh beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah ieu Mas Abdul Qadir waduh sopan jasa teh beres hada bihada ditanya ti mana ti terus beres mimitina tah didongengkeun mah mimitina kula teu percaya terus datang ka kitu kejadian oh atuh masalah teh Abdul Qadir teh kula mangan memeh balik teh deuk nanyakeun kula ngising di mana lah teu kudu nyaho teh Abdul Qadir teh mangis bae geura balik bae deuk balik lain teu kudu nyaho kunci tinggal namun kunci teh tinggalin mah kula kitu masalah kunci imah jeung toko tinggalin ieu nu jadi masalah ge segala teh kunci gimana teh
oh kunci tinggalin cek Abdul Qadir mohon age sih ka tukangan imah kadinya tuh tah ka tukangan imah coba aya ka tukangan imah aya jalan tuh bener percis kos kitu bae kos tidak impian teh ieu cenah di WC ieu kunci masyaallah cokot goyana gitu beja kata Abdul Qadir kemudian dek pamit aya kuncina aya guys didoakeun cek di jero hate ngeletek bae Masya Allah aneh anu luar biasa sedengkeun ti masjid ka reset jauh tapi eta sakedeung jasa waktuna sedengkeun dina impian sakitu kebelna Masya Allah geus kikituan banyak wali tamang geus wali jasa cakan wali tamang geus kutubul aing percaya jasa cakan percaya geus barang dek keluar ceknya namun mandi heulang ngeunaheun cenah di dinya aing dekat dinya mandi heulang beres mandi moal bebeja deui ka Tuan Abdul Qadir balik keluar kadinya deui eueuh ceknya di mana eta WC tadi cai nu sakitu geunah heram hejo teh di mana teangan ponyana eueuh babalik bekan eueuh bae aing balik deui tah ulah cekna heran nya ngan hari teu balik deui maning balik ke Mesir bae ke iraha-iraha deui cekeun aing deuk ka dieu deui ieu mah heulanan atuh pokona wali bae geus tah mah atuh jana nu pidato di Mesir Masya Abdul Qadir wali cekeun nyana nu ngawali-walikeun atuh ditanggap di Mesir teh emang kumaha kitu kawalian ngising aing di jero masjid teu kanyawan di mamana gitulah iyalah nuku urang diantarana salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir karomahna berbagai mankobah ke urang caritakeun hiji-hiji ala kadar iyalah nuku urang bakal dihaolan tokoh seorang manusia nu diangkat derajatna jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala mun nyebut ngarannyana teu boga wudu baheula mah pae entah karomah eta mah menta ka gusi-gusi ulah karomah nu eta mah sebab engke di Cikupa teu baroga wudu parae nyana nyahoeun ka di Cisoka di Cikupa ya Citra bakal bae beres saking leuy mah cabut tah mah nu eta mah entak aman bae ngan nu ieu mah disetengahkeun nu mun nyebut ngarannyana bari khusu bakal dihasilkeun maksud mantap kurang eueuh bae eueuh anu teu nyambung ka Tuan Syekh Abdul Qadir sadunya di Mesir di Irak di Iran di Baghdad di Turki di Mekah di Madinah Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah ila ruhi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mantap ke pelet manjur make eta pelet eta manjur luar biasa tahun hayang manjur teh kos kitu ya ngan lamun aya nu boga wiridan thariqah barican ijazah ulah anu sok maca ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat encan diijazahkeun ulah cak ulah sangkilang bagus eta mah perlu ijazah loba jasa nu oleng jelema ngawirid meunang neuleuh doang atau ngadenge teu diijazahkeun akibatna oleng ulah tah kudu diijazahkeun heula sebab kula ge baheula pernah dicaram ulah waka dibaca ke mun geus ijazah kakarak meunang teu meunang tah larangan beratnya iraha bae di mana bae ka anu boga wiridan eta sangkilang bagus kadengen ngajengeunaheun can diijazahkeun ulah dibaca atawa mun ngadenge anak urang dulur urang ngadenge wiridan eta tanya heula ijazahna di mana lantaran eta mah pedang seukeut mun teu ijazah bahaya sing ade maning maca sholawat bae maning maca sholawat bae kakula anu laporan di Jakarta di Tangerang oge anu akibatna walah wah weuleuh edan begitu diselidik orang ngawirid eta teu diijazahkeun deui hese jasa kacager itunya ulah tak eta wiridan eta mah maningan milu bae per tahun sakali nyambungkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kecuali anu geus diijazahan mangga
Gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir anu geus masyhur luar biasa karomah. Tuan Syekh Abdul Qadir seorang wali, seorang kutub anu karomahna pohara jasa. Wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syekh Abdul Qadir sebab Tuan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj. Rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya cik malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an. Langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna. Naiklah Kangjeng Rasul kana buruk. Bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hadhihi ala raqabatika. Dampal suku kaulan ieu aya di luhureun pundak anjeun. Entak begitu lahir Tuan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Kurang nih tadina liwat ka kuburan haju pinsan ditoel jurig. Aya tanda. Jadi mah tandana urut dampal Kangjeng. Masya Allah. Mantap begitu Kang, begitu Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali. Tuan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawan. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan ka. Kalah karomahna numis pohara jasa. Di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter. Lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pegatan sia kawin deui coba cing nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari urang dokter lain naon lain atuh. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetep mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak.
bisa babaraha tukang urut datang lah cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebab nya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nu kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nya nama teu dahar kos urang persis Perancis biasa. Ya Allah. Etalah mementingkan batur. Orang malain. Atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu. Ye, itu naon kos nu bener teh urang mah kos kitu. Ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuhan Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mapangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bogaan nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh. Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz, tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoaeun guys pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade gitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtinna nya geus ieu syarat ulah dipiceunnya muhun Tuhan. Alhamdulillah sekarang setelah diberenya sabar-sabar nama anak ngan dah balik we ka ieu
langsung balik ka imahnya na biasa sesonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneu 9 bulan borosot nyalahin bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui deui jalan 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsung deui orokna lalaki nya kasep luar biasa wah urus cek Azari urus minang 40 poe renah deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jara ge bunga alhamdulillah cek dina bu pahara jasa ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zaknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lain doa Tuhan Syekh langsung aditakeun leng nyana ieu pinsan begitu bezan ngadainge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ayeunanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu emang tas di mana sakieu tas di akhirat ambu jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran monar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakila coba bae tingali tama mayit saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak jakna kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liong ti neng jimat ti Tuhan sete ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka Tuhan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat babeja nyana terus dibawa ka Tuhan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler ka ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager
Kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui. Ambo cek tuan saya. Pamenta ku pohara sia mah. Tuan saya langsung salat deui teh. Salat asup deui ka alam gaib. Munajat deui ka Gusti. Cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe. Ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua ka wali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler. Sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing. Kaum-kaum teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing. Jageun. Mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar. Eta nya ngahaneng we kieu. Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani pan pohara jasa ya Allah pernah kula gaya nu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari teh mah situ wa teu kudu maksa tuh si asal boga duit nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah. Ya Allah ya Rabbi. Tah ditanya Tuan sete Tuan si ieu karomana pohara amat. Lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung. Embungeun cenah boga karomah. Sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah. Kabeh ieu urang ke boga karomah ieu. Komo MZ mah almarhum. Kak mih karomah. Hebat MZ mah. Lain mukmin mah mih ge karomah. Tah, mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah. Urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa. Saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah. Lain karomah tah mah blon tah mah. Balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah. Lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab. Aduh emang bawa kitab? Iya emang bisa baca ya kagak. Itu juga bawa iya tuh supaya kelihatannya tuh bagus aja ceknya. Waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa. Mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik. Teu karasa tak ku urang mah, urang boga pamajikan nurut ka urang, wow karomah gua eta mah tah. Wah, kan tetangga urang mah pan bo dibarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus. Ngan dibarahan bae. Ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah
setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakal na kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah ya. Urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantap ulah cok cicing di handapeun kipas. Hareudang. Aduh. Tapi sorga yang teh loba jasa. Masya Allah. Karomah. Teu karasa tak karomah teh kos kitu. Nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia, kemudian atuh di Birma anu araya tarikot di dunia bagus puguh di Irak, kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara gas. Lain lalagan teh tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga teu bisa. Sebab jana menghadiri Mas di tempat-tempat kitu anu jana geus jiulna. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Embung nyana diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna keur sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun. Wah, itu tanaga awewe dibekem, langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa, timimihna kene tibekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep. Inggris mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuhan teh boga wali. Tuhan teh boga wali Gusti ngaran Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Hartina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger bae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah. Tidinya langsung manehna yang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wa gila
manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lembang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas ke pengajian begitu ke pengajiannya datang mawa bakiak disambut ku tuan Syekh dia teh cenah bakiak nu kula ka dieu patu jamaah ribuan karita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna Masya Allah iyalah tuan saya mentak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai dan nyingsai nyuai teu bisa ngabom makom tuan si Abdul Qadir aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat Qadariyah asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mendak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku para tentara Amerika akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia mah jadi ka mana aing anak kalau ka ditu juga aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan teh hese dakwah ilah tuan Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jas eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cik Abdul Qadir sajelema anu pernah liwat bakal majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deukeun majlis tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres siapa udah aing liwat doang di titah lagi asal ka aku murid we geus beres ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maot begitu maot ka impi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias anakna langsung cerik datang ke tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon ka impi ku abdi ka impi kumaha keur ngojai di neraka bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah waun henteu cenah mah nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu cenah mah teu nyahoun gawe naon bae tuh bapak sia aja saya tuh ampura bapak kula madu geus teu nyaon naon atuh pates kana neraka ge jantungan saya tapi tetep banyak dulu di neraka ku nyeri jasanya digodok ancul-anculan taruh nu panas abdi betul asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ke majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak oh pernah liwat ngudag ontak langsung tunggu ada langsung nya salat gitu salat asup kana alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangnyalametkeun Mang Anu tak
nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Cak Gusti Pantama lain murid. Kiranya jadi murid sia. Ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wauh teu ira jadi muridna. Ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudak kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah. Langsung isukna ngimpi deui geus saya di sisi neraka ger kieu alhamdulillah. Bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu. Waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janaka. Tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh atuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus. Murid be pokona mah. Nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah, komo urang mah cinta ka wali Allah Subhanahu. Eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya. Dia jujur bae sia-sia aing. Karasa sia geus modar sia. Kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah. Dia geus jelas dina Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitab geus jelas jasa. Eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomahna geus pohar jasa Tuhan saya. Jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun. Manehanana ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna. Acak-acakan di dahar ku laut. Inting-intingan. Informasilah ka mana bahwa anakna ti Klebo peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cerik datang ka Tuan Syekh. Minta disalametkeun anak abdi jatuh geus baot papan kumaha. Nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teu sarua. Kos di urang nasiban nasib bae cenah. Teh nu bodoh ngaranna ge atuh. Iki nu datang ka Tuan Syekh nu barodo. Pinter mah masa atuh kitu anan bodoh. Anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot. Di mana maotna di laut. Haju hayang hirup deui. Kumaha sih hayang hirup deui geus maot menta bae mencoba ka Allah maksa pamenta. Ayo geus geura balik bae atuh ka ditu geus aya di imah. Ayo geura balik. Balik nyana ka imah. Bang di deuleu. Jecan aya. Nyana nungguan balik deui ka Tuhan saya. Tuhan can aya jagenna di imah. Can aya encan beureum Tuhan saya. Geus geura ka ditu. Balik. Aya ge. Datang ka imah. Keneh mah. Datang deui Tuhan besok halalaga abdi atuh. Ayeuna aya ieu atuh iki mah pan bo abdi. Lah itu bisa teu bisa atuh. Itu. Ayeuna bisa sih aya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah. Ayo geus geura balik. Ulah segala laga ieu. Ati lu ieu mah. Moal teu kuasa teh geura ka ditu geura balik. Lah di jalan teu percaya aing mah. Sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke teh. Barang datang ka imah, aya keur kieu mah. Jeh. Isi saya. Anak emak. Tas di mana? Tas di laut taeh mah. Hei saya hirup gua lagi teu arti, gua jadi hirup deui gua ieu. Masyaallah. Ditangkep ku mana luar biasa asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah ka kawasan Allah geus aya bae geus
itu tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah. Artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi. Lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema. Kari. Naon kasalahan abdi? Deuleu, denge, ambe, rasa, atau mungkin tina sare, atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati, atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti. Coba pangnegorkeun naon? Tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti. Kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta. Izin abdi. Ya Allah, ya Rabbi, wali Allah datang ka kos kitu. Urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna. Okos lalagaan, okos pohara, mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu. Hese teu percaya. Sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae. Urang kumaha istimewana leuwih istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan. Tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tamah. Deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir. Komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah. Jadi dibukakeun pintu mata hatena mah atuh hese bae. Geus ulah dilawan mun Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna. Pan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Praksi bebeneran deui kos kituna. Ini bisa jokene ditaku ki uci cenah. Aiga tempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya, itulah pikiran batut. Urang bae percayakeun ka Allah, percayakeun ka Kangjeng Rasulullah, percayakeun ka wali-wali Allah. Jangka salamatan urang beres. Jaloba jasa. Karomah Tuhan Abdul Qadir mana? Tidinya malaikat, turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina. Ayo bejakeun. Turun malaikat. Tak. Naon malaikat di alam itu. Lain aduh harapan kos kieu we, selamat datang malaikat. Iya, dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini? Waduh, dari Kronjo ya. Lain kos kitu. Siapa ngabayangkeun teh kos kitu lain. Ima di alam itu. Ya alam zahir. Asup urang ke alam batin, asup kasir, gaib ngaranna leng, kapanggihna di ditu, awakna di dieu, ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti. Eta gaib-gaib don mah. Nah, ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang? Urang mah kahartina model tadi, urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan harin teh kusia. Kaharti jatuh mah aing pagawean aing jangan kos gitu. Atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema mah di Cikupa di luhur saja ada bagus di sajadana. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat kos kieu masih salat. Sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana. Nah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekan Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya hayang bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ge di aing di aing 40 ngaku kabeh, puyang kabeh ini mana bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Duit kanu ngoran, duit kanu kolot ya, cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh.
Ya Allah ya pagihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala yang nama anti dunia geus kapanggihna urang jempan malaikat lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur di damelna itu Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksi geus datang Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur mejeurna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeu dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden moal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu Ari Abdullah bin Umar mah tu mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikum salam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah Allah atur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo apa duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituana. Eta wali geus gaja doa kos kitu ya. Atuh badak naon Gusti teh kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih dijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal rak jadi geus kitu kumaha sih. Pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir. Ya, tetep kudu make syariat. Dan mantak urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah, Allahna tetep make syariat. Ngadamel bumi langit. Padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah. Tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Genep poe kan penting. Sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa teh Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan.
tukang nyebut nyawa Israil, tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril, tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya. Aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti, abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir. Ieu abdi mah hayang nyaho bae segala rupa gengan hampura, tetep nganaga hampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya, di masjid teu aya, di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditongtong ku jelema loba. Sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk, seluruh lauk, berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh. Nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres. Langsung Tuan Syekh indit deui kabeh ditaros ai tadi naon. Kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula waingan jutaan lauk kabeh teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa yeuh urang atuh geus mantap birat lauk ge sebab udah diganggu ku urang mah. Ikut Tuhan saya mah tuh lauk narurut, mau nurut kabeh. Aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana. Ngan maung mapan kudu dibere daging. Nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging. Deuk sapitah, deuk embe tah. Pangnangankeun kitu bae selalu. Akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud da tawali ka Tuan Syekh hampura sebab naon mantap maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naik maung nya nama teu kadengekeun naik maung. Lumantak eueuhna naonan Tuan Syekh melas sampai coba aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh. Yeuh barang datang kalinya turun kek paeh mah. Ceurik nyana. Cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui. Ampura cenah kula. Kasombongan kula kanyahoan. Ieu mah terserangan kula baupan balikna jauh hirupkeun deui hei hirupkeun deui tawadukeun hate. Katarak tawadu percaya jasa bahwa di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau nguskeun atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya ho turun urang di mobil. Selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang. Asana nyana. Masya Allah, Buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi, naik maung Syekh Maghribi, naik maung para wali naik maung. Masya Allah, aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah baca pemajikan. Boro-boro mau pemajikan gede nyangkrem pemajikan sekurang itu siap mau beren dia. Aduh ya Allah ya Allah. Aduh tidak tunduk ke pemajikan aya nu aneh dina taun ieu urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali
tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan. Nyana terus-terusan kadulurna, antarkan saya ke Cilongok, antarkan saya ke Cilongok. Dulurna bingung, Cilongok itu mana? Padang kan ieu mah. Antarkan saya ke Cilongok. Lantaran seperti kesurupan, saudarana langsung nelpon ke Jakarta. Di mana itu Cilongok? Cilongok itu kalau enggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang. Ada itu Cilongok. Coba dicek.